Sep, Euy, urang ngabudayakeun budaya Sunda sok. Tatarucingan. naon tah? Teu ngapi we tatarucingan naon sih? Ari tatarucingan teh tebak-tebakan. Boleh. Nah, sok. Ayeuna lamun maneh ningali sapi ngising di mana? Mana ya? Bolna. Salah. Masa ti boolna? Di mana atuh ai lain ti bolna? Lagi sapi ngising, Pak. Amun ti boolna berarti maneh kaisingan meureun, Sep. Tak kaisingan. Hayang nyaho jawabanna? Di mana tah? Di jauhan. Heeh, ja. Salah. Aduh. Ya bener. Pikir. Halo, Berarti Kak. lamun ti boolna meureun maneh kaisingan. Kan ngopi. Can ngopi lah urang yang ngarokok ye. Ada. Ya ganti ada orang ya, Pak ya. Orang boga ya. Malah bakal katebak mau dibinyang ya, Pak ya. Orai naon anu leupeungna terus. Tebak bakalan banyak oh dibinyang Pak. Apa budak leutik ge bisaeun, Sep. Timbang tebakan kos kitu mah. Lamun katebak di dinya rek mere naon ka urang. Ya tebak we heula atuh sagala barang bere gampang barang bere mah. Bener ya? Siap. Orai ngadahar beusi. Siap. Ampun ai. Mana hadiahna? Hah? Hadiahna lah. Kopi ya. Kopi. Bisa. Hadiahna kopi. Waduh, bisa gelas deh. Lah kurang atuh. Kopi lah tuh. Rokokna sebungkus mah. Mana yang bisa tatarucingan meureunnan? Geus eta heula kopi nu aya lah. Gitu, aduh. Mbah ya mah dibere kopi. Padahal baru. Sok, jangan deh nu paling hese kayak kurang di ieu, sok ditebak. Siap. Gantian didinya. Siap. Ah, begitu mah gampang. Berarti maneh 2-0. Siap. Saya. 2-0. Sok ayeuna kurang dibere deui tebakan nya. Ayo. Lamun teu katebak deui wae rokok sebungkus. Iya, gampang karek tokoknya bungkus dah. Ya, ayeuna urang boga tebakan hiji deui. Lamun katebak rokok sebungkus. Dek teu. Siap, deal. Lantong tibang siap-siap wae. Lah. Lah mana heula tebakanan atuh. Siapnya tebak maneh. Karek 2-0. Lamun katebak urang mere rokok sabungkus. Jadi sih Benernya. Aduh. Bro. Sampai urang jadi murah tuh. gara-gara rokok. Gara-gara rokok sabungkus. Janji maneh lamun teu katebak rokok sabungkus. Lamun ngomong aja cara dia. Di dinya dengekeun. Lamun maneh narok bedug sabaraha warna. Ana, bedug sabaraha warna. Oh ya. Ayo bedug mah pakai kayu. Mane mah teu mikir pisan, Sem. Kok dipikiran heula. Narok bedug sabaraha warna. Lah sabaraha warna coba ayo narok bedug. Ayo, mana ente hayang nyaon teh jawabanana? Naon tah? Hah? Ari narok bedug. Aduh hayang. Ah. Lu hayang ngele dewa Ya. Janji rokok lah sebungkus. Siap. Tilu warna. Tilu warna. Lah tilu warna. Warna naon wae tah? Lah Warna eta naon? masa ilok ti jerona. Hah? Lah tilu warna. Tilu warna kan? Tilu warna. Lah Bahasa Sunda tilu warna. Lah tilu warna. Tilu warna lu pijero. Rokok sebungkus. Aduh, Ya, rokok sebungkus. 10-0.
lagi piring kosong. Pun. Timbang kopi doang, janjina mana? Eta nu aya Ayeuna kieu we heulan ye. Naon? Ayeuna sok didinya mere tebakan ke urang. Sok anu hese gitu. Oke, siap. Ganti orang ya, boga pertebakan ya. Bak mal ya. Tebak lah. Nah, mau ketebak saya nama mau. Iya ya. Luarna koneng, jerona hideung. Naon teu? Luarna koneng, jerona hideung. Naon? Ayo. Ketebak jago. Kecil eta mah Sep. Timbang tebakan kitu mah paling gampang banget. Neangan atuh nu rada hesean. Ketebak heula jadi loba ngomong eta Gitu, tebak. tebak heulan. Eta mah gampang. Orang negro naik taksi. Itu hese dibang warna koneng jeung hideung ketebak keneh. Wah, Orang negro kan hidung, taksi koneng, lah. kada dewa aya. 4-0. Aya. Geus aya daun kieu. Jadinya mikir heula teh teangan anu paling hese gitu. Ketebakeun ka urang. Ayeuna urang lanjutkeun ngopi we. Geus siap we. Orang berapa tadi? 4-0. Tunggu. Orang rek neangan heula. Lah, Tanyaan anu karese. neangan ka mana di dinya? Rek ka kebon. Awe neangan lah. Bari ngising. Kudungan. Aduh, Mang Asep. Tunggu melaksanain. Nah, heula pertanyaan anu karese. Yang mau jawab pisan.